kamu tuh men butuh uangnya deh 1.200.000. Oh, situ 200. Kita wajib. Iya. Geus naon? Geus meuli parab lauk kita ku si Abah. Oh, anjing. Iya. Sok naon? Pengekeun. Heeh, maneh tong sok buru-buru nafsu ari aya masalah teh. Kia teh hirup teh euy kan udud ti isuk-suk ngot haseum ngopi acan aduh aing balangsak Aduh, ye sulung geus robak kieu euy. Aya yang borong ke keuneun mah ya. Aduh. Asip lah ieu. Kacamata ulang mana ya? Aduh. Oh iya, nah di mana? Tuh ngomong atuh, ayah gitu. Siapa? nasib imah ya menguji imah kudu ikhtiar biasana ke anak soleh mah sok aya wae rezeki teh yakin imah ikhtiar Kade di jalanna hati-hati sing tarapti eta tas dompet amankeun heula kade. Power pan loba copet jamret naon pokona mah hati-hati we nya. Hei yo assalamualaikum. Laur aya nama tuda nen euy duh nen Bulan bah, hari mana teh butuh duit teh sabaraha 1.200.000 bah. hegjang beli naon atuh deui Nyata karena nebusan motor pan di bengkel geus lila pisan bah geus erak nu boga bengkel euy. pada hese euy nyam ayeuna mah. Jadi kamu tuh nen butuh uangnya teh 1.200.000. Oh, situ 200. Abah ge hese unya minjem mah. Kemarin juga abah teh minjem kasih eman teh dibere keur susah ayeuna teh omongan neukeun nya minjem mah. Da kudu gawe atuh. Lamun aya jasana mah pasti bakal diperhatikeun teh ku batur. Mah hanya euy. Tah anu kieu. Maha abah rek nitah ka maneh. Pangmeulikeun para manuk. Manuk Manuk. Salah sok salah bang. pas boga manuk wae abah. Pauk, kang malikan para mauk. Pauk. Astagfirullahaladzim. Kamana meulina? Kasih Udin. Kasih Haji Udin. Pokoknya nama pang malikan sa 5 kilo mah. Ini diburuhan. Ini ayah pambulanganan aja kok keur maneh pambulanganan mah. Nah gitu. Aya abah mah kieu-kieu oge duitna sok sempal-sempel aya bae duitna. Geus neng ge kemarin. Geus kieu mah hilah tah. Nu eta atuh Eta bah. geus we eta. Eta. Ieu ngaran Ieu mah geus keur ngarecehkeun kasih itu ke bisi balik nyecet abah. Nu eta Da sarua. lu kemboy pen mangkuru ieu cenah. Pulanganna ge keur maneh kop aing mah 5 kilo ge kade bejakeun ke Udin. Teu hek. Yo. Bang tuh ngasih bonen euy. duh anjir duit duit anjing ya si RT mau balik gimana tidak lah ini Pak RT Yuk, kenaon? iya biasa cing dia numan biasa Kemana atuh? cari kabadinya segedeng Oh, atuh Pak RT rek ka itu lah nya. siap Yuk. yuk anjing
palsu anjir. Tapi aing ya bisa bermanfaat ya. Ngalikeun bakal jadi asli ieu mah ya ah. Ah, si bonen euy. Iya bisa kasih bonen ya. Tingalikeun we nya ya si bonen. Nen. Tolong nen. Naon itu tulungan naon ah. Nukeran duit lah urang receh we butuh receh. Ah, tukar-tukar segala mana mah tuh sabarang 100 eta. mana Mana duit eta? rupa wae ya Dikeun urang butuh receh. tuh hek itu Nya nuhun. hek aing kumahanya da cek Haji Udin teh palsu itu tuh aing kumaha baru dicarikan ku si Abah melipakan ke laut kebebedangan aing masalah di wae ieu mah Neng. naon teh Geus di mana teh? si toko Haji Udin Geus naon? geus meuli parab lauk dititah ku si Abah Oh, hasil cenah duitna palsu aing nah make palsu duit teh kumaha? teuing nyata da biteu cek Haji Udin teh cenah ieu mah duitna palsu jadi teu bebeunangan itu aing masalah dicarekan ku si Abah Terus kumaha tuh? teuing mah laporan nya ka si Abah ka itu Sabaha di mana? Di dempak atuh juk. Eta ka itu lah nya. urang buru-buru ah Juk juga. Juk. Bah. Jadi di. Bah. Bah. Aduh, cilaka aing ngebah. mana berak teh eta parab Cilaka cilaka kumaha teh cek si Haji Udin. Duit teh palsu, itu teh bisa dibelikan. palsu kumaha ari maneh Cek si Haji Udin teh itu duit teh palsu. Jadi teh bisa dibelikan, teh bisa meuli anu teh pakan eukeur lauk. kela kan tadi teh nu biru dua nana kok jadi kieu beureum salah ieu mah nah tadi mah teh Abah mah nu kieu sia teh Tadi teh kieu, Bah. Urang teh panggil jeung si Dudu. Si Dudu teh minta tolong ke urang teh. Kieu cenah. Nu kurang duit lah. Urang butuh receh cenah kitu. Tah, ieu teh ditukuran ku 50-an 2 nya, 50-an 2 ti urang teh dikasih dudukeun. Nah, ieu teh si Dudu ieu teh. si Dudu teh butuh receh ditukeran ya mal balik si Dudu ya berarti ya ti si Dudu palsu ya Kumaha tuh, Bah? nya teang si Dudu ka itu tayang nyaho Abah mah Kayaknya Abah tuh. hiji gawe maneh teu lah Kayaknya. buru uruskeun buru bisa kaburu leungit si Dudu na hiji buru astagfirullahaladzim eta si bonen aing mah Maneh, gede. Naon. Yuk, Naon? mana duit? Mana mah tebalik duit palsu sama di kaurangkeun. Cek saha eta palsu? Cek Haji Udin, Bohong mah ya dibohong ku Haji Udin. asli Haji Udin bogeun alatna dikitukeun teh. Palsu cenah. Sore kieu si Bonen can balik di budak teh.
Melang aing buat di aradu jeung si Dudu sarua kerengna teh mah budak eta mah dua. Aduh aing mah. Kan ada teang ieu mah. Teang tong euy. Ah teang euy. Mah. Adik-adik mah. Naon itu? Mana mah musik aing. Anjing. Sia. Tok, naon? Udah. Tok, dek mah. Nya si jangkar gehet mah di aradu cek aing oge. Geus mal cereug ge mah. Areling sia teh. Goblok, geus kalolot. Ah, bah. Bawa. Si Dudu teh tadi ka palsu. Ari mana? Dia coba. Naon, bah? Coba. Aing meuli para lauk jadi terjadi gara-gara si laing duit ditukerkan palsu. Bohong. Palsu, bah aslinya. Palsu. Sia teh. Kaca cengiran. Tapi aing yuk. Naon itu eta mah dibohongan, ku Haji Udin bohongan. Mana nu asli? Diuk. Mana nu asli? Sok aik duk naon sok? Nekeun. Naon? Abah teh titah meuli para lauk kasih bonen. Dago-dago eueuh. Harpek teh ujuk-ujuk laporan duitna palsu ditukeran ku si laing. Mana duitna Abah? Buru ngaku berapa dijieun. Kayak itu bikin naon itu mah lain. Buru kan jujur sih teh. Jujur. Buru Jeung Abah. ieu mah dibohongan ku Haji Udin ieu mah. Ih, Maneh sok tinggali heula boga duit. dah nya. Ieu minta di tah. Tah, ieu Abah mah ieu. Naon? Eta Abah. Itu sih teh. Kayak anya. Tah ya kan Abah. Tah kan maneh. Kata nu maneh. Kira ku si teh palsu goblok. Memang tina ciki. Dibohongan ku Haji Udin anen maneh mah. Asli palsu atau enggeus. Marane teh tong sok ngabarohong hirup teh nyawa. Nah, intina kieu pengekeun. Heuh, Maneh tong sok buru-buru nafsu ari aya masalah teh musawarahkeun heula secara baik-baik ulah jang jujekok mandi tengah heula nyeri aing matak bae. tah ieu teh kasalahan ti maneh mimitina teh Iya, gitu. geus pokona mah ayeuna mah bubar pokona mah maneh tong sok tipu maneh tong sok kancang gede amak Aing teh salah aing. oh da mah pangaranna tipu Ayo